Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamugi-mugi ngajawab salamna ikhlasnya ngadoakeun simkuring. Tadi simkuring ngadoakan ibu sadaya tentunya. Pamugi-mugi ibu teh salamet salamina nya warahmatullah sareng pasihan rahmat satelah mensalamina kan kitu. Wa barakatuh diberikan keberkahan ke Allah Subhanahu wa taala salamina gitu nya. Nah, ku sabab sakitu dijawabna abi naon teh culamitnya. Culamit hayong didoakeun deui, hayong medok deui gitu dijawabna. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Anu kusim kuring diterhormat keluarga Bapak Admari, anu dipihormat aparatur pemerintahan Desa Panjalin Lor, anu dipihormat para tokoh kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat di Panjalin Lor, Tur Panjalin Kidul, anu sami-sami hadir. Ipayun mangga orang panjatkan puji kanu maha suci, panjatkan puja kanu maha kawasa, panjatkan syukur kanu maha gopur. Rehna orang enjing iya tiasa silaturahmi di antara dua keluarga besar. Keluarga besarnya Bapak Admari sinareng keluarga besarna Bapak Haji Tholib beserta ibu. Pamugi-mugi dina enjing ieu urang dipaparinan ku Allah Subhanahu wa keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng teu hilap sholawat sinareng salam pamugi-mugi dicurahkeun ka junjunan urang sadayana kersana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin khususna umumna urang anu janten umatna sampai akhir zaman. Pamugi-mugi anu parantos ngalaksanakeun kewajiban tur sunahna, pamugi-mugi engkeun di yaumul kiamah kaenging disapa mantena. Amin ya rabbal alamin. Para bapak miwah para ibu, hapunten anu kasuhun hampura anu diteda simkuring atas nami Bapak Haji Tholib sinareng Ibu Hajah Qowiyah ramana calon panganten pameget anu jenengan Jang Ipin Arifin panjangan namanya. Ipayun hapunten anu dikasuhun hampura anu diteda tim kuring ngawakilan bade masrahkeun calon panganten pameget nu kahiji nyanggakeun simkuring sakeluarga eta salam silaturahmi. Nu kaduana nuhunkeun dihapunten kabudaya kalalepatanan kakiranganana margina Jang Ipin ieu seueur wargina tangtos ngarerepot ka Bapak Admari di dieu nya banyak nyuhunkeun dihapunten da kumaha teh tiasa dipenggah saderekna seueur nya kitu tah. Umat bisa kitu sadayana teh nu hadir ka dieu teh teu hoyong naon-naon
dongkap nati mojok dipanjalin kidul teh hoyong ngadoakeun yang Ipin pamugi-mugi didahupkeun ka putrana Bapak Hadmari nya eta jenengan amina teh saha Samini cenanya saur Samini tadi teh harawat na mobil abi hilap deui maklum dan nembe tadi di saurkeun nyi Samini pamugi-mugi urang sadayana tiasa ngadoakeun ka calon panganten nya anu pamegat anu istrina pamugi-mugi sing dipanjangkeun jodona dipanjangkeun umurna jadi keluarga anu samawa sakinah mawadah warohmah gitunya kade kubadak ayeuna mah sakinah teh pake heureuy nya sakinah teh pake heureuy lain singkatan teh parudak cenah sakinah sare jeung aki-aki ge ngeunah gitunya gitu jadi jawab ku aki-aki nah urang ge jeung tumaninah cenah tumpak nini ge ngeunah lain itu lainnya jadi hartina sakinah teh dina Al-Qur'ana litaskunu ilaiha supaya maneh tentrem jeung pasangan maneh gitu jadi sakinah teh supaya naon nya tentrem urang didoakeun sina tentrem tong aya hambatan tong aya godaan ari godaan pasti manusianya kudu urang tiasa ngandelakeunna tah sakali sakitunya Pak Bapak Admari sim kuring sakeluarga nuhunkeun dihapunten keluargana seueur yang Ipin teh tangtos ngarerepot gitu nu kaduana nyaeta abdi dina danget ieu masrahkeun yang Ipin kekur padumanya masrahkeun wukul teh dik dikumahakeun yang Ipin teh dipasrahkeun teh sadah ti barang digebukannya gitu Pin moal wakuwa dipasrahkeun teh moal barang digebukan moalnya dipasrahkeun Bapak Kaban Mari dipasrahkeun hoyong ditikahkeun ka putra Bapak nyaeta Neng Samini gitunya pamugi-mugi Bapak tiasa nikahkeunana amin ya robbal alamin nu katilu naon-naon anu dijing bawa anu dikelek nanya gitu dan kelek nama aslina bau ieu anu dijingjing na we gitunya anu ditangkep ku panangan eta teh mangga ditampi sakadar salah kadarna eta teh nambi sodako pamugi-mugi Bapak Hadmari sareng ibu di dieu nampi anaon anu dicandakeunna tujuan nama gitunya kanggo ngabantos dina akad pernikahan putra urang sadaya rupina moal seueur saur margina masih leuleus teh nya cacan sarapan panginten gitu tah waktosna seueur nasim kuring mah bade wasiat bae lah gitunya wasiat kacan panganten baru sareng wasiat ka panganten bau yang itu kealaman ku panganten bau mah tapi ku panganten baru mah segalana indah wae gitu kan ya tapi ku panganten baru mah geus karasa ku sim kuring nikah geus 3 kali nya nikah keur aya nembean mah wan indah we sagala teh ari tos nikah deui teh macem-macem beragam geuningnya sifat jeung karakter adat teh tah di dinya aya kekurangan aya kelebihan urang teh diniatan dina nikah teh khususna ieu wajangan ieu nasihat ieu ka Ipin sareng ka Neng Sumini ari nikah mahnya kusabab kun diniatan lillahi ta'ala niatna kana ibadah rek naon we oge indah tos cekcok naon salah paham itu ireunya tapi lamun urangna ikhlas saling menerima ewengi teh wawuh deui gitu aduh meong deui gitu tah cok gitu asal urangna diniatan lillahi ta'ala niatna ibadah anu tadina urang teh nya Masya Allah dibobonceng papolotot pandangan cekel-cekelan tangan gitu jadi haramkeun ku agama teh tapi ku sabab wasilah dinikahkeun tapi dulur dongkap sadayana anu tebih anu caketna nya tatangga anu caket anu tebihna ngiring ngadoakeun maksudna naon supaya tah ngawujud dina masalah panganten calon panganten teh dina awal dina mengarungi rumah tangga teh diniatan sareng ikhlas niatna
ibadah gitunya punya itu ya mata ibu-ibu mah udah biasa nanya yang bapak-bapak mata-mata gitunya tos punya pengalaman jadi yang ipin itu ulah segala hal sesuatu teh ditindak sorangan sareng kuduaan musyawarah kasepuh dah henteu mulus bae rumah tangga teh henteu nya aya rumah tangga teh bagaikan mengarungi perahu nya lautan samudra kadang-kadang kena ombak anu tarik ombakna teh tah urang teh kudu bertahan anu sepoi-sepoi bertahan anu anteng eta mah syukur alhamdulillah anu dipiharkeun ku urang gitunya jadi ulah bertindak sepihak gitunya ulah dengan emosi diniatan karena ibadah nah kaduana anu dipatokeun pisan mah ka istri di samping pameget oge gitunya pameget oge Masya Allah kewajiban istri opat kewajiban pameget opat pameget kewajibanana ka istri teh kudu kumaha tong sok ngomong kasar nya kajen tadi nanti nang teneng nya neng we gitu tah anu tadi nanti nyebatkeun aa nyebuteun ngaran kudu aa atuh gitunya itu kedah nama si caroge teh kanu janten istri teh tong teh kenging nyebatkeun kasar kadang-kadang mah keur nikah teh nya jalanna teh istri urang teh langsing neng geulis disebutna teh nah haris anakna opat pedah kepuguh potongan nasi gembrot tengeunaan teh istri teh puguh gembrot nya disebutkeun si gembrot teh hayangan teh istri disebutkeun si gembrot teh jadi kudu alus we geulis neng kitu we entos ya dan eta teh supaya naon rumah tangga teh tentrem ayem tong saligina nu kadua teu kenging gebag-gebug matang ayeuna mah aya hukum KDRT nya tak eta teh ku agama teh teu kenging gebag-gebug ka istri teh gitunya gitu nah terus puguh tama arapaleun da teu kenging naon da ditikahkeun teh cenah digebugan nya gitu anu katiluna nya sing baik napakahan batin nya gitu eta teh anu tadina diharamkeun teh napakahan batin teh teu wengi teh jadi ibadah nya sampai si istri pada puasa kudu izin heula lamun puasa sunah abdi pada suat puasa sunah nya mungkin izin minta ridho gitu kasalah kita gitu bu nah ulah beda rek ibadah puasa pengen dulu kumaha eta lamun salaki hayangeun ti beurang nah tah eta teh leuwih gede pahalana dibatan ngalayan salaki jeung dibatan puasa sunnah itu punya ulah beda rek ibadah nu mah teh kudu izin gitunya itu nah nu kaopat nu terakhir kewajiban saroge mah nya eta napakahan jasmani jeung rohani teh nya jasmani teh nya eta teh kumaha masihan tuangeunana samampuna urang mun tiasa mah naon teh sebutkeunana teh nya bumina naonna sesuai dengan kemampuan urang eta kewajiban pameget. Nah, toh sebagian nasihat ka pameget, nasihat ka istri. Ad-dunya mataun wa khairu mata'il mar'atu sholehah. Dunia eta tempatna kesenangan, pang senang-senangna nya istri anu soleha gitu. Tah nu mata istri mah kedah soleha gitu. Saur Kanjeng Nabi al mar'atu idza sholat khamsaha wa shomat syahroha wa hafidot farjaha wa ta'at jawjaha tadhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah eta tah janggina urang hayang ka surga teh bu hayang tapi eta syaratna aya opat nya syaratna aya opat tah hayang ka surga teh hiji ngalaksanakeun salat nu kadua puasa
gitu. Nu katilu mempertahankan kehormatan anak, kehormatan teh mang hiji-hijina ka istri teh nya naon tah geus pada nyaho da kehormatan maksudna menjaga kehormatan ulah sampai saling salingkuh tah eta teh kehormatan barang si ibu nu dikekempit teh khusus jang salaki lamun orang selingkuh jauh karena surga boro-boro asup ka surga bau ngambeuhna surga ge moal bisa gitu nyabunya. Hati-hati nengnya dia calon pengantin istri hati-hatinya wa ta'at jaujaha taat ka suami lamun suami ngajak leres kudu ditaati kecuali suami ngajak dolim ngajak teu bener ditolak maka saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadhalu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah maka anjeun sok asup ka surga di pintu maneh di pintu mana maneh milih itu tah hoyong ka surga kitunya punya patokanana opat rupina nah moal sahur deui cekap sakitu nu kahiji kawitan deui masrahkeun yang ipin masrahkeun anu dijingjing di bawana nyuhunkeun ditampi gitunya nyanggakeun silaturahmi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.